Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Apriliani Rahayu di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngawawancara ibu ngeunaan Covid-19. Mangga tepangkeun wasta ibu. Wasta ibu Karmini. Pertaros nu kahiji, naon wae dampak Covid-19 kana padamelan ibu? Dampak tinu Covid-19 kurang pendapatan. Pertaros nu kadua, kumaha pendapat ibu kana jelema nu sok ngalanggar protokol kesehatan? Kedah dipasihan saksi karena teu nurut anu aturan pemerintah. Pertaros nu katilu, harapan ibu di waktu pandemi kieu. Harapan ibu mah mudah-mudahan sing enggal beres penyawat teh. Mun ibu atos ngajawab pertaros ti abdi, punten bilih aya pertaros nu kurang merenah, punten oge atos ngawagil waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.